dibejakeun ku anjeun ta'alau teh maksudna ngagerokeun ngan ngagerokeunana nu ngagerokeun di luhur nu digerokeunna di handap eta ta'alau heuy yo ka dieu yo nyanana di luhur gunung misalnya di gunung santri gitu jelema di handap woi kadari yo asalna ta'alau mah nu ngagerokeunna di luhur nu digerokeunna di handap yo ka dieu yo kula di dieu hei kadari yo dek naon dek di balik penerangan aslina mah kos kitu tapi nu dimaksud di dieu mah lain kitu nu penting mah ieu ngagerokeun dek di luhur dek di handap kok dihadap si make perjalanan di luhur anggap jelema du di handap teh jelema bidug nyawa si bidug jadi bidug teh geus teu ngadengeun naon teu neuleun naon bidug ngaranna aya pitek los cicing bae laler los cicing bae bidug ngaranna eta katirisan tilok make baju bidug ngaranna eta kapanasan make jaket tilu rakep bidug eta nu kos kitu ngaranna eta tah jelema bidug eta gerokeun tah nu kos kitu tah seakan-akan nyana teh di handap urang nu ngagerokeun di luhur ku sebab bidug dengan denye nah ieu ge sarua ta'alau kadar ieu cek Kangjeng Nabi hei kafir kadar ieu seakan-akan nanya kapan eta kafir teh mah deuk naraon ieu kami kadinya teh dipanggil oh nu mantak dipanggil teh atslu ma harrama rabbukum alaikum kaula bakal nyebutan macakeun hukum-hukum anu diharamkeun ku pangeran aranjeun kabeh maneh teh ngomong nang di pangeran yo aya hukum keputusan ti pangeran ieu nu bakal dicaritakeun ieu dengekeun aya sabaraha Ahmad aya 9 bakalna 5 jelas nu 4 samar 5 jelas 4 samar dijieun di 2 ayat si coba kumaha man cek Abu Jahal kami hayang ngadengekeun instruksi ti pangeran ya dengekeun nya mana nomor kahiji Allah tusyriku bihi syai'a Allah ngainstruksikeun ka aranjeun kabeh dengekeun ku cili maraneh kabeh nu 5 perkara nu jelas teh nomor kahiji ulah sok ngamusikeun ka Gusti Allah saeutik ge ulah aya syirik sugan teh naon mah siapa nyinggung aing teman-teman ulah aya ngamusyrik kok bisa kos kitu sih man kunaon eta cek pangeran kieu cek pangeran deuk pangeran mah ka Allah bae ulah sok make Uza Manat Lata kan ka pangeran mah teu kadeuleu cek yana gaib pangeran mah kami ge percaya aya pangeran teh ngan atukan urang kulantaran gaib hese geus bae make nu aya heula nu kadeuleu ieu teh pangeran tuturunan kapan ti karuhun urang kadeuleu atuh tinggal disuguh bae justru etalah instruksi ti Gusti Allah nomor kahiji alla tusyriku bihi syai'a ulah musyrik nomor kadua wa bil walidaini ihsana ay ahsinu bil walidaini ihsana nikmat nu panggedena iman ka Gusti Allah iman ka Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam matak dijieun nomor hiji alla tusyriku bihi syai'a nomor kadua kanikmatan teh ayana urang diayakeunna urang hakikatna ku Gusti Allah tetapi melalui hikmah sabab menang indung bapa urang bayangkeun ku otak urang coba cek Kangjeng Nabi urang ti eueuh aya menang hikmah bapak urang totoker tengah peuting nandean indung paparahuannya beres di kelebu sorry ya
Gimana nu ti kelebu? Tah, beres, ngandung. Apan eta mamawa maneh 8 bulan galibna, bayangkeun kota. Naik kana puyeng, naik kana ceuli tarorek, naik kana irung, naik kana bibir, teu ngeunah dahar, teu ngeunah nginum. Nu mantak nyana raba-raba mana nu ngeunah cak nyana, neuleuh buah ngora cak nyana pasti ngeunah. Neuleuh cau ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh jambu ngora pasti cak nyana ngeunah. Neuleuh tai ngora pasti ngeunah. Mangsa nu ngora-ngora lah. Eta kan diicip-icip. Kunaon eta? Aya manehan kan di jero. Terus 3 bulan, 4 bulan rada deres, mulai rada ngeunah deui dahar. Deka mamada ge make diperhitungkeun moalah lantaran ieu keur hamil, ieu keur ngandung. Pan eta di jero beuteung keneh geus deudeuh indung teh. Dek kondangan ge itu ulah lah cak bapana. Emang kunaon gitu? Ulah, ieu baja deukeut ya, ulah deukeut ge. Emang kunaon gitu? Besi kumaha meureun di jero anak lain. Emang kumaha? Teu bagus kadeuleuna. Kunaon gitu? Lantaran di deuleu dihareup sakumaha jelema anu melendang. Deuleu di tukang gitu bagus na. Nu jelas pan lain kitu. Nu jelas mah lain kitu, deudeuh ka anak. Besi kaganggu. Dek nginum ieu ulah lantaran besi mabok di jero, dek ngadahar ieu ulah besi mabok di jero. Dek sare, dek naon ge masih diperhitungkeun di jero beuteung keneh geus diperhitungkeun ku indungna. Masyaallah. Mulai ku ari ke 9 bulan geus siap-siap dek ngalahirkeun antara 2 pae hirup jihad jana ya Allah ya Rabbi. Embung disesar lantaran aya lawang nu khusus. Nu mantak embung disesar lainna naon mahal 12 juta. Sedengkeun ieu kan kemampuanna ngan saukur 1 juta 2 juta dipaksa ku dokter kudu disesar bae. Zolim dokter. Zolim dokter. Nu mesti ulah disesar mah haram disesar sebab nyesar mah ngarusak. Alamun geus mesti terakhir kakara tuh masalah. Lawangna teu bisa, teu mampu ngaluarkeun lantaran ieu adalah melebihi kapasitas. Sebab waktu asupna meleutik kunaon keluar jadi gede. Nah iya lah, melebihi kapasitas. Tapi kakawasan Allah ya keluar bae. Keluar bae. Nu asup mimiti leutik, keluar gede. Masalah. Masalah teh bakal suruh jadi pikiran ulah. Urusan kakawasan Allah tambah. Warinya ngabeten ngaheujeun borosot alhamdulillah anak aya langsung kunyana dipandian kumaha dukun dan semedi susuan teu meunang aya nyamuk teu meunang aya naon digebegan kunyana kaganggu sare indung teh pikir kotak coba aduh langsung nyusu langsung nyusu menang sababaraha peuting mah 2 nu nyusuna seuris ya mah heran aing mah nu hiji orok nu kumisan teh mah Pak eta masyaallah nu pamalingan si euneun teh ya cek pamalingan budak eta mah nu nyusu kumisan orok na bae kumisan komo bapana budak. Bayangkeun indung masyaallah terus beuki gede deudeuh beuki nyaah beuki gede kuari terus bae diisangan dipandian waduh eta indung ya Allah ya Rabb bapana neangan ka pabrik neangan ka pasar jang meuli susu jang meuli ambet jang meuli naon indungna ngurusan di imah. Bayangkan indung bapak emang kumaha gitu ya Allah ya Rabbi. Nah kuari geus mulai eleng-eleng kokorondangan dan lain sebagainya tetep mana sing hade budak besi kahau sing hade eta kan ku deudeuh ka anak sing hade konsian emang kunaon itu di tukang empang pan kayak ngagejebur ka empang deui kajenting bapana ka empang asa ulah budak tolol teh indungna deui ngomong emang kunaon gitu mongan pasti aya nanaon ye pasti aya nanaon ye sekali dia coba ngomong dah budak mah ulah ka empang ai bapana kajeun kena kejebur nah emang kondang itu tilok balik berarti nyandung ya
bebeja keur nyandung di mana ya palalaki bebeja nyandung atuh meureun mun bebeja teu diizinan sih di mana ya ginian ngomongna atuh lakos ditu nu tenang atuh ngomong sok kitu mah tenang lo budak hese ngomong jeung nyandung mah teu kaharti kitu ku urang aduh lamun hayang nyaho jati diri urang nyandung coba ge hayang nyaho jati diri urang nu asli da nyandung beres nyandung mulai guys tuh deuleu setan datang nyaho asli da urang setan berarti padahal eta kiai tetep ku pamajikan di setan-setan tuh setan datang tuh eta hayang nyaho asli da urang sakilang kiai di setan-setan ku pamajikan atuh komo tukang karung mah juri geledegan aduh geus teu kuat pokona karo jandung geus di setan-setan di juri-juri kurang asli da urang kanyahoan ku ari oh berarti aing setan tah maleureun-eureun ngomong mah maleureun-eureun tilu bacem hiji jeung nu dicandung moal aya anggeus-anggeusna ti isuk datang ka sore datang ka isuk ge moal putus nomor kadua nu susah nya nyaritakeun ka susah moal anggeus-anggeus nomor katilu nu gede hutang moal anggeus-anggeus moal aya anggeus-anggeus paeh bae eta geus nah hiji Allah tusyriku bi syai' nomor kedua bayangkeun lantaran indung ti mimiti ngandung ngalahirkeun ngurus nyusuan dan lain sebagainya datang ka onggong-onggong dan lain sebagainya tetep deudeuhna ka anak bae deu ka mamana ge moal anak deu ka mamana ge kela besi anak aro anak we anak maka instruksi ti Gusti Allah wa bil walidaini sing boga gawe hade anjeun teh ka indung bapa ihsanan kalawan hade nu nyaat ulah nyentak ka indung mah ulah marah ka indung bapa lantaran nyana nu jadi sebab ayana urang ngemantak ridallah fi ridal walidain ridho Allah terletak pada ridho indung bapa ridho Allah ridho indung bapak ridho Allah moal ridho Allah fi ridhol walidain masyaallah dua nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq kalakuan nomor kahiji baheula ku parmekah teh musyrik nu mantak cek Gusti Allah alla tusyriku bihi syai'a nomor kedua kaindung bapa teh sogol urang Arab mah nu mantak diinstruksikeun ku Gusti Allah wa bil walidaini ihsana nomor katilu kalakuan urang Arab teh mun boga anak awewe teh asahina sangkilang kukumaha ge tetep bae kunyana dibungkus sirup-irup dikubur atawa mun boga anak teh lantaran ieu kehidupan teh kurang pati mantap can mapan lahir deui ka dunia teh kubur besi ngabahayakeun ka harta susah nu mantak instruksi ti Gusti Allah wahai urang Arab cek Gusti Allah mat sampaikeun wala taqtulu auladakum min imlaq ulah rek ngabunuh anak kulantaran rempan sieun besi pakir kulantaran di dieu teh aya min ajli imlakin besi pakir lain ngabunuh langsung dikubur bae kumaha kuari lamun digugurkeun besi pakir sarua bae membunuh ngaranna atawa kuari mah azlu bae azlu di azlu teh artina begitu dek keluar cai bade cabut besi anakan emang kunaon gitu lah can mapan ya besi pakir sarua jeung ngabunuh azlu eta nomor katilu ditahan ulah kena boga anak cukup 2 saja masuk kabeh lain kabeh kabeh cukup 2 emang kurang
bayangkan coba orang kan hanya jadi karyawan yuk atuh kan pendapatan saya kan orang lah imah gecan boga ya motor gen kreditan kumaha lamun timbul anak deui ya pokoknya mau besi susah lah kadituna tah eta kos kitu teh ngabunuh ngaran dilarang ku agama kabeh larang ku agama mun sieun pakir azlu dilarang ku agama besi pakir mah sieun besi pakir mah kemudian atuh ayeuna mah kitu komo ngabunuh langsung mah menggugurkan besi pakir haram ngabunuh sarua bae aya nu ngabunuh geus kaluar aya nu ngabunuh di jero beuteung keneh aya nu ngabunuh tibahaneun sarua lamun elat min jimlah besi pakir tetep pembunuh keneh bae ngabunuh keneh bae haram hukum emang na urusan rezeki kumaha kitu cek Gusti Allah nahnu narzuqukum wa iyyahum Muhammad bejakeun ka para kupar-kupar Mekah kunaon make jeung sieun fakir endahan dikubur hirup-hirup atawa diazdu dicabut henteu diasupkeun ka peranakanana atawa manehanana ditahan peranakana supaya ulah boga anak kabeh ngaranna nahnu narzuqukum kaula nu agung anu ngarizkian naranjeun kabeh wa iyahum jeung anak emang maneh kitu nu ngarizkian kaula nu ngarizkian kurang makan kurang percaya ka Gusti Allah kurang keyakinan ka Gusti Allah Gusti Allah ngajelaskeun wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha Al-Qur'an teh tepati-pati anu lempang kumalandang di luhur bumi kecuali Allah nu bakal ngarizkian wari aya surat ti bupati mun maneh jadi PNS bakalna ieu aya gaji Eselon hiji sekian, eselon 2 kasihan, eselon 3 sekian, eselon 7 sekian. Emang aya diayakeun bae lah pokona eselon 7 ge. Tah, eta berbagai golongan-golongan 1 2 dan sekian. Guru golongan hiji sekian, 2 sekian, 3 sekian. Eta keputusan. Tah, geus. Kuari diadukeun. Percayaan keneh ka Gusti Allah apa percayaan keneh keputusan bupati? Ternyata percayaan keneh ka bupati padahal bupati ge menangieun Allah paeh saruanya lagi tapi kurang percayaan ka itu aduh aing mah dieu beusi teu digaji dek terus bebe digawe pokona beusi teu digaji rempan aing teu asup di ngaguruan asal dipecat aing mah ke gaji eueuh aya ti Gusti Allah mah ieu acak Gusti Allah aing nu ngarizkian sia mah ibadah bae ka aing sugan boga kasieun henteu teu salat atuh biasa-biasa bae tenang-tenang bae kalem-kalem bae teu puasa tenang-tenang bae tapi ku Allah dirizkian bae tah ieu urang mah percayaan keneh ka makhluk dibandingkeun jeung ka Allah nu bantak ipis jasa iman entek terus aya pendidikan tasawuf maksudnya supaya keyakinan ka Allah na mantep dididiklah supaya bergeser keyakinan teh ka Allah setik supaya pol ka Gusti Allah. Engkena boga pol ka Gusti di berbagai bab ieu keur bab rezeki bae polkeun ka Gusti Allah. Mantak lamun geus bisa pol ka Gusti Allah ti eueuh ka aya nang Allah. Kuari aya diurus ku Allah. Rezeki teh ya geus ditulis memeh urang lahir geus maksum berarti kan geus aya bagianana nu bakal ka urang moal bisa ku batur nu ka batur moal bisa ku urang andai kata ku kumpulan sadunya deuk meunangkeun nu lain urang moal bisa nu lain jatah urang kumpulkeun jelema sadunya supaya ka urang moal bisa nu bakal lain ka urang tarik ka urang moal bisa nu bakal ka urang tahanan ku sadunya moal bisa datang bae tah supaya keyakinan kos kitu abe mantap ibadah ka Gusti Allah iyalah tasawuf ngaranna mulai urang boga keyakinan ka Gusti Allah geus aing mah dagang moal tani moal geus ka Allah bae aya teu masalah aya sesuai mah jeung kelas teu masalah ngan aya teu sesuai jeung kelas ulah cek majikanana ka pan teu ka warung lah ka Allah bae pasrah ngojek atuh ka ngojek ge sarua teu kurang pasrah ka Allah pasrah ka Allah capoe 2 poe ka ieu urang teu dahar geus kumaha Allah bae
urusan anak kakak-kakak tuh Allah balik itu balik Bang butuh kasih tuh aing dibutuhkan jaknya di para bante para urusan Allah butuh urusan aing puyeng kakak kudu ngaji dek nasaup dek norekat kudu ngaji lamun teu ngaji cilaka saya pendidikan khusus supaya mantep keyakinan urang mun nyaritakeun keyakinan loba macam-macam ieu mah carita nuluhur Abu Yazid al-Bistami lepas kutubul auliya ngan memehna nyana zuhud terus jadi raja zuhud kapanggihlah jeung Ma'rufil Qurhi. Assalamualaikum salam maneh datang ke mana ka zuhudan maneh cek Ma'rufil Qurhi cek Abu Yazid kieu kulama zuhud teh coba tanpa ayat terbersit di hati ngahayang-hayang boh usaha boh tani terhadap dunia bagus aya bae di dahar eueuh bae sobar eta kitu kulama sakitu cek Ma'rufil Qurhi anjing kula ge kos kitu ambo cak Abu Yazid anjing kos itu di negara ulama aya bae di dahar eueuh bae nyada sabar paling ngelel we tah anjing kos kitu berarti maneh mah zuhud ka karang datang ke kos anjing ya Allah atuh kudu kumaha kieu nu hebat ulah hayang kana dunya di mana aya bikeun ka batur di mana eueuh sabar atuh pae cak kana kos berarti can kuat maneh tah jadi Ki Abu Yazid al-Bistami jeung Ki Ma'rufil Qurhi eleh luhur dina zuhudna ku Ma'rufil Qurhi lantaran cek Ma'rufil Qurhi zuhud nu asli mah kos kitu aya urang sakadar icip-icip bae sasana bigeun ulah datang ka diendekeun di imah eueuh sabar dek sabaraha poe bae paeh geus bagian ti Gusti Allah kuat teu maneh kitu lamun mah teu kuat cara tadi aya di dahar eueuh sabar aya mah di dahar sakayang eta mah anjing ambo cek Abu Yazid al-Bistami pohar taat kula ka anjeun ngaguru nu mantap tak kurang lamun ka Baghdad aya kuburan Abu Yazid al-Bistami Ma'rufil Qurhi mah misah Junaidil Babagdi Sisri Sikti ngahiji di dinya Abu Bakar Shibli misah ka Baghdad jadi kabayang kuburan-kuburan kutubul auliya masyaallah aya deui jelema ibadah ka Gusti Allah lepas tina segala dunia sapoe di gunung dua poe di tilu poe geus mulai rada kaluar kesang tis opat poe geus leuleus geus kicep lima poe geus rada ngalungsar ngadoa Gusti pancena cak Gusti mun yakin bakal dirizkian pancan aya nu mawakeun keneh bae cak Gusti Allah eta siapa ibadah zuhud yang aya nu mawakeun tolol ulah piceun eta piceun teu geus aya nu mawakeun mulai ka 7 poe geus leuleus jasa ngadoa deui Gusti abdi mah teu hayang dibawakeun ku malu kaenge dibere langsung bae ku Gusti cek mun sangu-sangu mun roti-roti langsung di Gusti ulah make makhluk geus ngadoa kadalapan teh can aya keneh pan telat amat sakeuna kaburu pae hasan aya Gusti ka 9 poe ngadoa bari ngedeng Gusti ieu ka makhluk pan dengan ka Gusti mah pandap nyantel terus ieu mah geus teu daya teu upaya ieu mah abdi mah ieu asana sapoe ieu ku Gusti teu dikiriman abdi mah pae tapi kumaha Gusti bae endahan ki ilham ti Gusti tek rizki maneh poe ieu aya ngan maneh kudu ka kota leupangna geus teu kuat deuleu ku maneh
kaluhur di deuleu tuh geus dibukakeun kasap berarti di deuleu di Lauhil Mahfuz bener rizkina aya di kota bakal nu mere ngan nyana kudu ka kota lain ti kamari ada aya keneh tanaga cek itu kuatnya saya kulantaran tulisan ada di kota ya nyana ngorandang ke kota ngorandang ke kota datang oge ka kota sejuk di kota dia bener teu kebal teh aya nu mere sangu sapiring cai na sagelas gegeran diinum di dahar seger alhamdulillah ngadoa Gusti pan Gusti mah maha kawasa atuh endek ngadatangkeun rezeki mantak naon di gunung di leuweung kudu abdi ka kota capek ih make kudu ka kota keneh bae haju eta make leungeun manusa tah abdi nu teu resep nama hayang langsung ti Gusti gedebug kitu tah mun roti-roti blug ka handap emang pikiran urang kos karar itu eta pikiran urang teh majar urang mah ibadah teh kos kitu cek Gusti Allah gimana encan wajar jadi wali aing kuari mah ulah wa kazuzuhudan kaleuweung cek ngana maning mondok heula bae santren tangan kiai can kailmuan ku sia ilhamna maksudna kos kitu tah ulah waka khalwa ka gunung kaleuweung lantaran ilmu kurang moal saimbang ke lain jadi wali mikung sia ayeuna neangan heula guru neangan nyana guru kebenaran eta lah di antara dua Buya Yazid Al-Bistami Syekh Ma'rufil Qurhi jadi ngaguru deui tah teu bisa nu bodoh mah di bawah zuhud teh teu bisa nu bodoh mah pan ari anu pinter mah rezeki mah geus dibagi kekilitrikan mah kekilitrikan bae tetep jatuh ai lain encan wayah mah tetep teu bisa boro-boro jauh nu geus di bibir ge ai lain bagian urang mah kapan ku kotok jago dipacok sok tinggal urang mah naleungkeun ye sia geus di bibir aing tah kan urang keur ngadahar jagong aya kotok jalak tek eta mah percis teh mah kos calo duit mentaan ku babaturan set atuh lain milik ulah motor lain milik urang dibawa ku pamalingan. Nah, supaya teger dina ilmu urusan kazuhudan masantren heula. Mantak moal bisa jelema diangkat jadi wali lamun teu masantren moal bae kan jadi kuku make. Kajenting nyana di Trisakti di UGM misalna yeuh kuliah, mana selain kuliah de kuliah lah pokona geus. Di mana tuh di IAIN misalna terus moal bisa. Lain jurusan kawalian tamah hanya ilmiah. Jang praktek lah kudu di pondok pesantren. Jurusan ilmu kawalian sakola tetap kudu mondok tidak bisa nyana guru kaditu kaki Ma'rufil Qurhi barang datang cek Ma'rufil Qurhi ahli zuhud bantak datang ka dia aduh aing nanaon can ge ngaguru geus disebut bantak aing sia di leuweungnya hampir paehnya sia ngadoana teu beres teu bisa kanyahoan abdi ngadoa teu beres Allah bebeja ka aing amoh saking luhur amat sih mau parah urusan ada jeung Gusti Allah amoh murikak bulunya lagi murikak bulu tapi tetep can percaya cakena mainnya Allah ngobrol jeung nyana orang lah menyeritakan kawalian teh kos gitu jadi kadang-kadang hayang seuri kadang-kadang oh ya eta pendidikan apa gitu can percaya coba aing dek mempercayakeun kos supaya aing yakin nyana di luar gegerentesan beta kos gitu tah cek sama doger teh percaya ka aing murid berangkat ayo dek ka mana ngayakinkeun sia teh yakin ka aing kan kanyahoan wah beuki sieun wae ayo
Ndek ka mana? Ayo tuturkeun. Sok loba omong ulah mata tanya. Ayo aing boga babaturan. Datang ka ieu mah babaturan. Wow, sono. Biasa adu tangkep dah. Atuh. Kadatangan ku Ki Marupil Kurki pohar jasa. Cari. Terus dibagiakeun cai, kopi dan lain sebagainya. Ke ulah ka mana? Dahar. Akhirnya bener sate. Daharlah tiluan nu boga imah Syekh Marupil Kuri jeung murid anyar Zuhud Bantat teh. Dah. Cek Syekh Marupil Kuri. Dah ka muridna. Kan lamun can izin ti guru moal dahar. Begitu Syekh Marupil Kuri ngadahar sate hiji ngahanem lagi. Didelegeun ku duaan. Pan teu didaharnya. Ngan hiji doang. Dikuyah-kunyah kunyana. Ku Syekh Marupil Kuri. Endah dikadoakeun. Puh. Ke sekolah pada pamit bae. Salat dahar belum pamit. Atuh geus pamit tinggal nu duaan. Urang cenah ieu. Ngadahar sate sakilobana itu teu ngadahar, urang ngadahar dilojokeun. Ieu pan teu beres sih berarti sate. Teu beres ye kajian kuku bahagia ye. Sebab Syekh Marupil Kurhi mah lamun beres mah sok dahar bae. Coba urang tes. Datanglah ke tukang sate. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ieu sate kan geus dibayar. Masalah sakieu teh. Mbena nang ti mana? Menang meuli. Nu bener ya. Bener dang meuli. Nu bener ya. Urang mah lain lalagaan urusan mayar 2 kali 3 kali masangan deuk dicek. Ieu embe naon nu sabenerna? Pan bisa marah gitu. Kula. Kadatangan guru kula Syekh Marupil Kuri kemudian dahar. Haju eta satena kunyana diicip-icip ngajari balang teu mungkin lamun ieu teu bermasalah. Masyaallah. Hampura cenah kula can tukang sate. Emang kurang gitu. Embe pae ku kula di sate. Cak anu bantat juhud teh nyahoan kitu cenah tah. Guru urang embe pae teh embe nu teu dipencit di sate ku kanyahoan. Pan urang mah eta mun lamun urang bae terus bae teh ya urang kadahar bangke kan. Tuh. Atuh pati ya bangsa beungeut-beungeut ku sare teh nyaho pan. Atuh teh nyaho urang biasa bae. Dek bangket teh dek naon pokona mah 15 tusuk. Aduh, atuh mamang teh kunaon kitu ka tukang sate teh hampura geus pokona mah jadi kulah yang gede untung aya embe pae anyar kanyawan lah geus di sate bae. Guguran datang ka Syekh Marupil. Waalaikumsalam. Dek nyaritakeun embe pae nya. Ceu pan geus cahudi bae. Tah cak muridna teh cak muridna. Mama, geus kula yakin ka mama. Yakin jasa geus kula bakal ngaguru jasa deuk ka guru lantaran geus yakin jasa ngan ieu bae eta nu ngabejaan sa Allah. Maksudna nu ngabejaan Allah teh kumaha? Aya atuh atuh aing mah ngobrol terus jeung Allah. Wayang cenah ieu. Kos gitulah kutubul aulia. Lumantan geus hese jaritakeun ada. Nyana komunikasi terus bae jeung Allah. Menginum sangat tadi dibejaan ku Allah bedahar dibejaan ku Allah antara halal jeung haram menang ti mana dan lain sebagainya tementak sok aya ngaweleng wedek dahar ge kieu ge beusi di lembur urang anu ngaweleng kieu tah bawa ka grogol eta edan anyar eta ayo sekelumit nyaritakeun tentang wali Allah pohara jas nu bodoh masa deuk dijadikeun wali bodoh. Mantap mun hayang urang diangkat boga derajat tetep kudu basantren. Teu bisa tuh basantren. Cenah masantren modern, teu bisa. Masantren modern lain ulah teu sekedar ilmiah, jangan ramekeun negara, urusan politik, da jurusan-jurusanana urusan agama. Ngan endek ngajurus ka derajat mah salapi, teu bisa di modern. Lain ulah modern teh ngan sebatas beung. Naon bedana jeung SMA? Jeung SMA jeung asad dan bedana. Sarua tah mah. Ngan beda ngaran dong sanawiyah. Eta doang bedana sagit sarua. Jang derajat mah tetep nyantren. Ieu beusi sing hade di lembur-lembur urang
aya anu nurun-nurunkeun ilmu-ilmu kawalian tanya mas antrenna di mana heula sabaraha tahun mas antrenna sebab moal diangkat jadi wali lamun teu pinter moal anti jasa hiji alla tusyriku bihi syai'a dua wa bil walidaini ihsana tilu wala taqtulu auladakum min imlaq yakinkan nahnu narzuqukum wa iyyakum papat wala taqrabul fawahisha ulah sok gadeukeutan bangsa fawahis kabair zina deukeut bae ulah komo zina nginayahan kana cacak-cacak deukeut ulah teu komo zinahna kitu keneh pemabokan kitu keneh perjudian mazhar minha wa ma baton tegasna nu lahir nu ebreh wa ma baton jeung nu samar ari karena Allah mah pasti besin pan aya nu kieu ye jelema teh aya nu kieu aya anu wani nonton orkes teh eta lamun eueuh sasaha lamun aya sasaha mampu aya nu kos kitu aya nu wani aya saha eueuh saha wani bae waduh eta mah geus mempersiapkeun diri ka neraka eta mah jelas ieu mah dideuleuh nya kae anu eueuh teh nya anu eueuh teh oh aya maleng mah emang bener loban wau ih lamun aing nadi ditu mah di Pandeglang wau aing daek nonton orkes aya di dieu mah mun panaing dipiki di ustad-ustad ku batur ih ieu ustad aing teh kiai mah kudu nonton orkes tapi lamun di Pandeglang aing nyumbang lagu guys pokona mah ya Allah tah eta teh kos kitu neraka keneh sebab nyana berarti ninggalkeun maksiatna lain lillah karena manusia. Tuh gitu kan nonton TV teh di loba jelema embung mungus kieu bae haram giliran di kamar kieu bae sorang what tendang aduh sorangan bae di kamar belum teh kiai tolol tah jadi ai mazharo mah bener bisa dijaga wa ma batonna nu henteu itu di loba jelema mah mun ka HP ge haram eueuh jelema bae eta loba eta kiai nu kos kitu loba tah kiai loba ai bangsa pengusaha mah geus teu kudu kikituan mah geus ngajebur tah mah tah ieu mah kiai ai dinu loba jelema aya murid mung tapi sorangan bau tah eta henteu wa baton mazhar berkurang lillah berarti mun kadeuleu ku masyarakat nya ngajaga mun sorangan mah henteu tah eta cilaka tah kos kitu ieu mah wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nu ebreh nu samar ditinggalkeun ku nyana lantaran sieuna lain ka makhluk lain ka manusia Allah berarti keur lobaan keur sorangan akur bae nu dipake ka sieuna Allah sedangkan Allah mah neurekeun teu neurekeun gharib Allah mah sugan aya nundutan wala takhudhu sinatu wala nah teu pernah sare Allah teu pernah nundutan aja urang di bos mah bisa Pak bos keur nundutannya jelap bae tuh guru keur deuleukeun nya ayo ngarokok bae ngaji los teu masalah teu kadeuleuh cek cenah teh teh mah lain ka Allah kan kos kitu mah ka guru ka bos nah itu mah teu ikhlas kalima wala taqtulun nafsallati haramallahu illa bil haqq ulah rek bunuh maneh kawa-kawakan sebab baheula di Arab mah teu meunang salah saeutik cekel bunuh kumaha kahayangnya bae ngaganggu ka nyana bolong nyawa teh murah baheula mantak instruksi ti Gusti Allah aturan ti Gusti Allah ye nu libadu jelas terakhir wala taqtulun nafsa ulah rek bunuh awak-awakan allati haramallah nu ku Allah diharamkeun illa bila kecuali hak mangga model kumaha ngabunuh deui qoat ngaranna atawa murtad nyana kafir ba'dal iman murtad bunuh mun di negara Islam ku ari nu murtad bunuh mana deui rajul muhson tak iya ya kudu diranjam jelema zina sabada muhson zina ba'dal muhson ieu ge puluh sarua bae masyaallah nyana nikah biasa halal kemudian sanggeusna merasakan nikmat ngarasakeun kitu ngaranna jima hasil halal wari zina jeung nu sejen
eta teh wajib dirajam paehan eta mah hak masalah temen kos kitu ya na'inu limadzalikum wasaqum bihi la'allakum taqilun zalikum tayyi'nu lima tadi nunggus dicaritakeun wasakum eta Allah marentah ka aranjeun kabeh la'allakum taqilun supaya aranjeun kabeh berpikir awas nu lima ieu alla tusiku bihi syai'a nomor kedua wabil walidaini ihsana nomor katilu wala taqtulu auladakum min imlaq nomor kaopat wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan nomor kalima wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq nah iyalah nu kudu diperhatikeun bener-bener lantaran ieu nu keur kumalandang di Mekah saat eta nu dilaksanakeun ku kaum-kaum kufar la'allakum taqilun cobalah berpikir nu lima jelas nu opat ieu mah nu make perjalanan khofi mana wala taqrabu malal yatim wallahu a'lam